Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, urang sadaya ti kelompok 2 bade nyumponan tugas praktek basa Sunda anu bade dilaksanakeun di wisata Gunung Goong nu tempatna di Tegalwaru. Ieu proses perjalanan ka tujuan anu rada lumayan ekstrim. Tapi ari parantos dugi mah rasa capek eta teu karaos kusabab kabayar ku pemandangan gunung anu endah. Pemandangan di sakuriling monumen masih kene asri, masih kene seueur gunung-gunung anu ngajajar endah. Di dinya urang ngarasa ngagabung sareng alam sareng ngabagi ketenangan di unggal isukna. Ayeuna urang geus nepi di Monumen Gempol Ngadepak. Di dieu 48 prajurit Batalion Darsono gugur lantaran serangan udara jeung darat ti pasukan Belanda dina tahun 1848. Dina raraga mempertahankeun Nagara Proklamasi Republik Indonesia. Pikeun rasa hormat urang ka pahlawan anu parantos merangan pikeun kamardekaan Indonesia ti penjajah. Urang sadaya ngalaksanakeun ziarah kubur ka makam pahlawan anu aya di Monumen Gempol Ngadepak. Nilai sajarah di Karawang Selatan salah sahijina nyaeta Monumen Gempol Ngadepak anu aya di Gunung Goong, Desa Cipurwasari, Kecamatan Tegalwaru. Monumen eta diresmikeun dina tanggal 13 Juli 1886 ku Maijen TNI Tayo Tarmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mung sakieu ti kelompok 2 kurang leuwihna nyuhunkeun dihapunten.